geuleuh kasih mama. Abi yang meser itu tadi pasihan. Meser HP yang meser telepon lah. Bangun si mama lah, alim lah. Awas ya mama lah. Abi yang meser eta meni ulah si mama malah. Awas ya mama. Abi marek ini lah. Si mama bangun bongana lah. Aing mah geuleuh. Ayang meser HP lah. Alim. Aing mah si mama bangun lah. Kabur capek ketang lah. Aing mah. Aing meningkat diwa gitu bunuh dirinya. Capek dah lebah. Si mama dah yang HP lah. Aing mah ngesek bunuh diri lah. Aing mah. Oh si mama si awas ya mama lah. Aing ngajeng ka dieu ya ku aing mah lah. Aing mah. Wah si mama ya. Aing mah rek ngajeng tapi teh anjing tapi meneueun narulungan lah geuleuh lah. Aing mah si mama lah. Wah itu kan itulah pindah lah. Aing mah. Lah aing mah si mama dah. Aing awas ya rek bunuh diri aing mah lah. Aing mah geuleuh bongana lah. Wah si mama sih. Anjing mah dijanggung tapi dah sieun deh aing mah. Si mama dek ka mananya lah. Sieun. Aing mah dieueun narulungan ieu teh. Jeung urang bunuh diri ya. Jama dinya. Aduh. Kumaha ieu teh nya aduh. Ngajeng ulahnya aduh tapi dah yang keulah yang kasih mama dah. Yang HP Dah ngajeleng wae kitu ieu nya aduh. Sieun tapi dah lah. Urang arek ka juragan, urang teh bagian ka juragan. Ayeuna teh rek gajihan aing. Tanda kolot, ayeuna teh gajihan juragan. Palingan kamari geus ngajual domba aya 15. Pasti urang bakal gajihan ye. Ujang. Eta ek naon eta ka dieu? Ujang, abi mah. Ek naon he? Turun. Ek bunuh diri lah bongan. Ulah, kunaon ek bunuh diri kunaon sih? Ayang HP lah. Iya HP ge. HP nu alus, abi mah. HP nu alus, urang ge teu boga yang HP. Abi mah. Ieu turun kunaon? Ai mamahna di mana? Mama bangun lah di situ tuh di bumi aya. Ayo ka dia turun heula geus. Alif lah. Ujang apa neng ieu teh? Abi mah kumaha mamang we lah nyebutna tapi ingin Ujang. Nah, Alif abi mah Alif turun lah. Alif lah. Neng enggak, neng. Aduh, ini geulis kieu neng. Aduh, mamah lagi mending begeulis pasti. Sok turun. Sok turun. Aduh, mamang. Aduh, sieun abi mah. Aduh, si mamang ini berat gen. Abi mah seureus. Ai bumina di mana neng teh? Tut pali ditu tuh jauh, Mang. Pali ditu. Nuhun tuh caket itu tuh gunung pali ditu. Pali caket gunung. Nuhun. Nah, di dia nyalirak. Abi kabur bunga si mamana bangor lah. Bangor kunaon si mamahna? Abi hoyong HP nu sae. Nya engke dicarioskeun ka mama ayo wih. Engke dicarioskeun nuhun ayo ka mama dicarioskeun. Wih lah ulah bunuh diri nya. Ayo wih. Jangan bang metakeun nyamang ke si mamanya mah. Mangga. Mana anak buah teh? Senarek minta bayaran yang semua duit ya 2 gepok. Mau boleh daratang ya dibayar kurang mah. Sabaraha wae kurang dibayar ayeuna ya. Asal bener digarawena dibayar ayeuna ge. Tapi ieu barudak ka mana ieu? Geus aya dikabangkeun deui atuh duit mari. Eueuh mah. Aing geulah. Balik aing lah. Tuh yang hirup teh karasa pisan geus salah kita. Papana baheula mah bagja pisan hirup. Boga anak hiji ge Gusti nu agung. Mun sok kalah ka hayang mencet. Sareng se. Teu hayang handphone merek iPhone. Kudu deuleu pisan kana banda kolot. Mantap. Jari hiji pisan keur kieu teh aya tuh udah nunggu benghar. Tapi nu teh paeh mun bisa mah. Bagja jigana hirup. Gusti nu agung. Ayo, mama. Si mama mah. Mamahna di mana, Bu? Oh, di itu tuh caket itu tuh lah, tek balong lah. Kayak pangmesetkeun HP. Ayo, sok ngabohong lah, alim lah. Sok ngabohong si mama mah. Anu itu sanes itu mama. Tuh kita ngai si mama. Abi mah.
Si mama mau bangor lah. Kini mana Oli pas balik. Alhamdulillah ya Allah. Biar bunuh diri tak udah halangan ku si mamang Ih, dia. mah bunuh diri lah mama kitan purun. Kiki mah jadi Si bangor si mama. kumaha. Ih pendak di mana ya budak? Aduh Iya dulu. pada bunuh diri. Mama gerah masih apa gerah mama lah. Bima. Geus gana sia teh Oli Pak. Dicekek ku aing sia teh. Iya tuh mama. Mama bohong. Geus cek gana kan. Isin ayam mama kan terus diantarkeun uwi. Bohong si mama mah. Geus gandeng Oli sia teh. Geus. Ayo ngape tuh gerah malah. Isuk tugan jaga boga ieu. Gandeng sia teh. Aib ka mana sih ku pamagetna teu aya. Geus jepel aja. Iya, ieu kohid ieu. Cuma yang kohid ieu. Kunaon anu nangis gitu. Kapan ya si Oli teh tinggalkeun ku bapakna ke umur 3 tahun setengah kurang 4 poe. Beda naon bapana ninggalkeun kabur. Sarua kahayang teh hayang main ludo. Main ludo. Nah beli mau main ludo ge ginian. Kapan kieu caritana teh bapana teh supir. Oh. Ludo di sisi jalan. Oh. Atuh katabrak atuh ku mobil. Oh, pantes. Beak kabeh. Oh. Ayeuna euceuk jeung di bumi jeung sahangan duaan si Oli. Ah jeung si Oli poe dua. Oh. Sugan euceuk arek aya rere hayang deui gitu. Ah ari rai-rai kitu mah da normal beurnya. Iya gitu. Tugan ieu mah kohid boga lalaki dengan duda geus kolot. Baik kolot ti asal beunghar. Anu samsara mah bung lah. Geus ripuh ceuk teh. Nya aya eta teh. Aya anu pangagebugeun si Oli teh. Ayo ngape mama. Lain digebuk yang ngape. Ieu mah sugan nya, sugan. Aya di rumah abdi teh kamari teh pamajikan teh kabur. Pamajikan teh kabur da pera loba teuing duit manehna embungeun dibere duit. Itu kira anehnya budak teh. Apa eta mah pamajikan anak itu dah hoyong teh kanu kasep aya juragan mah teu pati kasep. Oh kitu rada petot. Eta ge mah rada petot saeutik. Geus keun bae. Tepungkeun euceuk ayeuna. Nyatung ke Sugan we ya ganti bapana jeung si Oli. Mungkin masih Geus gandeng sia teh. masalah HP mama. Geus gandeng. Buru teh geura ieu. abi bade berangkat tadi sekantenan bade nyadak gajian ka juragan. Ayeuna teh juragan ngakosan di Bumina nya tuh. Nya Abi sok bade berangkat heula nya. susuganan we nya ieu mah ikhtiar. Nami teh saha? Isoh. Oh isoh mun ci isoh nya. Isoh. Hana ada loba. Aya euy, kabeneran urang arek ngomong sakalian meta gaji jeung arek ngajodokeun juragan euy. Juragan. Juragan. Ih, cenah ayeuna gajian urang teh tanggal ngora. Tanggal sabaraha sih sekarang hit? Ngomongna bahasa Indonesia na juragan. Atuh rada gaya gaul hit sakedeung mah. Urang teh kan gajian ayeuna juragan tanggal ngora. Urang butuh jang beli beas juragan. Aduh, maneh mah. Coba heula ngobrol teh. Sugan teh jeung beli Fortuner, beli beas deui. Kabeneran juragan. Sok naon? Tadi sameme urang ka dieu aya budak anu rek bunuh diri. Waduh, Budak awewe lalaki. Ting awewe ting lalaki da eta mah. Sigana mah aya dua makhlukna teh sigana mah awewe jeung lalaki ngan indungna demplon juragan. makhluk. Sato jelema aja makhluk. Jama indungna teh randa geulis juragan demplon. Neangan salaki. Juragan kan kebenaran teu boga. Nawaran teh awewe geus teu waras aing teu percaya ka mana mah. Geulis sih mah juragan. Baheula aing mah Ngaranna teh Ceu Iso. baheula ge ka urang ku aing bodalan 1 juta tuh bener sia teh ka aing teh. Bener alus ena mah juragan. Bener alus ena mah. Ngaranna teh Ceu Iso. Kamari mah orang Cilongok mah butut. Ayeuna mah alus. Ayeuna mah boga anak hiji ngaranna teh si Olip. Kabeneran juragan sogok ku HP budak hayang HP. Oh, daekeun di HP ciriling daekeun. Hayang iPhone cenah Aduh, juragan. gaya atuh euy. Kahayang nama gedenya. Salakina teh maot katabrak mobil matakna juragan kaditu. Tuh salakina ieu mah. Terus kudu kumaha tuh urang ayeuna ieu? Deketan juragan demplon alus. Aing mah
Bener dah mana mah coba we ka urang nawaran Bener nama alus juragan. Bener gua ngomong lagi meni lembut eta juragan asli. Ting hayu atulah penasaran Mumpung juragan geus lilang can boga pemajikan. Ayeuna kan atuh ya urang tempo yuk urang siap sekalian ya. siap sekalian juragan. Juragan aing milu asup moal ka imana? Ah daguannya urang mah di dieu mah euy. Nya sok atuh. Ari jeung awe anyar teh urang mah sok rada ngadeg-deg euy. Sok atuh tuh bar. Euy daguan Nya sok urang arek ka Ceu Isona heula sakedeung. Nya tuh juragan nya. Mama, aku mesir HP teh geura mama Ceu. Geus daekeun juragan teh geus dibawa ngan aya di ditu nungguan daeraheun cenah Ceu. Kayak heula lucu teh yang apal heula eta kumaha si jalma. Ih, kasep pokona mamun ieu mah mirip Sahrul Khan mun dina India mah. Terus daek mama mi mesir HP. Cicing gandeng sate olit Tuh, daek tapi geus kolot. geus kolot. Pas tinggal jongklok ge. Enggak gitu maksud euceu oge ra kitu. Dibekam make bantal. Geus atuh kitu ayeuna mah. Puguhkeun. Kapan geus pugu juragan ge nungguan di ditu. Hadir buru Isinin. aing zaman kiwari udah ka isin. Buru itu. Itu mah beda, itu mah loba duit. Mending kena Ceu Iso nu nyelehan nyamperkeun juragan. Ih, Duit ieu mah jalma. Ade Ceu Iso. Mun cair abi dibere. Ke dibere peureup. Mama. Tuh, kempang meulikeun HP budak. Nya tuh, Ayo tuh Ceu Iso. Tuh diantosan di ditu juragan. euceu teh keur mati kita duh. Nya ieu atuh Ceu Iso. Rada nyeri. Rematik. Mati mun Ceu Iso meni dempon kieu meuneri. Nih ngarai abi ge ningalina. Ih, mana nu hayang geuning. Ih, lain Ceu Iso abi ge geus boga Mama, abi teh diajakan si mama ye. Mama milu atuh abi mama Abi teh diajakan. Poho. Anak aing. Geus milu ayu. Geus gandeng satu. Ulah gorokan wae gandeng ih. Iya, bapak jeung bapaknya. Heeh, ya. Mana kudu sing sedih. Ya. Sedih, tapi montong pika sebelen kitu. Hayang HP abi mah. Geus montong hayang HP cicing. Pika sedihkeun nya. Alus kudu sing alus. Belah mana Kohid? Nya posan di dieu. Man, Itu Ceu Iso tuh juragan teh tuh. Topi ini kasep eta teh. Mirip Sahrul Khan. Sok terus. aduh mau naon kitu nya. Moal Ceu Iso sok moal. Bismillahirrahmanirrahim. Juragan.